engke lamun urang geus dibere ilmu marifat bakal aneh. Kumaha keanehanna? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat teng ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah, mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain sebagainya urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam nu itu terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah set Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ke fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae eta lah nu sok disebut dimensi ke-6 dimensi ke-7 indra ke-6 indra ke-7 indra ke-8 itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat nyada mah geus teu hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sekolah SD SMP SMA kuliah teu langsung diberi mujizat bisa mengetahui tentang ilmu zahir ilmu batin bisa pindah perasaan dengan sendirinya Rasul berbeda-beda kisah-kisah para Rasul tujuan hiji nauhidkeun ka Allah paling pohara ialah ulul azmi berat amat kemudian nomor kedua Nabi teu diangkat jadi Rasul jadi Nabi doang dakwah terus nyana sekemampuannya diberi ilmu kos Rasul cuman nyana teu dititah tabligh secara keseluruhan handapeunana para aulia Allah tiba heula setiap Rasul setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah lamun urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah
zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin, para aulia Allah. Terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama, tumbang satu tumbuh 1000. Masya Allah, ulama-ulama di zaman Kangjeng. Ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah. Ayo gok teh jeung ulama Golkar. Wah lain. Terus urang ngadenge maruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara. Geus jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, wah, Sri Siti Maruf Qurhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bistami, wah maruncul. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halal liber. Teu ragag cara si eta. Si eta masih beragag. Teu ragag deh betot bae kena ragag. Maning digejeburkeun bae tah mangis. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Ya sebagai terus ulama nya jadi ulamanya jadi wali, nya ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi urang beringkat bulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi, ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ya Tuan hasil dagang yang sabaraha menang sekian, hari anu aib dia anu jore mana duitna, aduh ceknya kacampur Tuan hampura sebab barita dirut jadi anu jore ge kaasup. Oh cek mana berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo, coba si eta, ayo, si eta mah buku jore, jadi aku bagus, enggak sama, jadi sana bakalna, oh ya Allah, itu menghadapi kewalian anak lain lah gak ada, masya Allah, eta salah sahiji, kewalian Imam Syafi'i ditembongkan ke Allah, ketika nyana di Baghdad. Berangkat ke tanah haram mawa bekal, cek Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek naon ya cek Imam Syafi'i kula dek asup ke tanah Mekah, tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah, anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia, Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia. Isin kula asup ke tanah haram di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ke tanah haram. Coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan. Larang beres nyokot pakai halal mah maling nu babaturan ieu lah cek jana fauli maridau dah ieu kana haram. Kewalian Imam Syafi'i ieu salah sahiji nu lobokeun
kewalian Imam Malik. Ketika Imam Malik tenar di Madinah, kemudian datanglah gubernur, saya tata raja berarti. Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba, maka Imam Malik dek dijieunkeun imah, dek dibere kuda nupang bagusna jang dakwah kemana baik. Cek Imam Malik, kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula. Kajen teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah. Hampura ya ke RT ya. Iya keur cerita ilmu kawaliana, nah emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Imam Hambali mah lamun manahanan dek sare nurutan Kangjeng Nabi. Cik Imam Hambali diundang tetangga, kula moal ka sare lamun di imah kula aya kene dahareun roti, dahareun kene kopi dan lain sebagainya. Kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan. Nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul. Gitu Haji Pendi kayak gitu ngan kenya nama minta duit. Bayaran teh lain ngabagikeun dagang. Aduh, euy nyaritakeun Ibu Hilapoi Rasidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang. Ilmu mah gampang. Tah eta tanu hese eta. Tak eta tanu hese eta. Ih, masyaallah. Ku hari madun lain kiai ge di kiai jaga gampang. Haji aya sertifikat kiai. 2 hari. Terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh non gitu ngaran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nyana menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatena eueuh. Kurang kumaha sugihna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi itu lain lalagaan dunia mah dunia baik urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya deui deres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deres ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baca. Aduh, Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim mementak bisa hibar ke Mekah ke Banten menggunakan anti dunia. Syekh Nawawi mementak masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi mementak kurang di Zarahan memang kumaha anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkeun tangkal bede di Sumatera jang masjidnya anak. Masjidnya anak teh terus hayang make kayu eueuh kayu di dieu jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat teh geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Syekh Asnawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gubrak besar aja usaha. Aja ku saya dik dibawa ke dia ke Banten kayak gimana? Ke Banten ngerenovasi Masjid Banten, renovasi Masjid Banten. Aja tadi dibawa ke dinya gue mah, wah kabeh bisa, wah cek ada bisa, bawa kapal parahu nudaekun ku badai kayu. Coba saya Nawawi di papasan, terus di papasan, baralik kabeh jelema yang nama penting ke dinya. Dia omongan doang kayu ridon teu maneh dik dijadikeun Masjid Banten masjid wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk dek eta ngomong kayu siap ayo guys ayo lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan ngadenge kitu na resep tak kawali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 penting nah ngagibeg urang. Ngagibeg urang. Masya Allah. Bisa datang ke Mekah, ke Merak ditongkon pun ku kabehan.
iyalah bahwa kair can dibejakeun kumaha kumacara geus bararingung bae bawa yang masih Banten keneh nu bisa keneh nu bisa geus datang ka Meraket gede-gedena kayu Sahasnawi seri we geus atuh taringgalkeun cek Sahasnawi kulantaran ditongton ku kabehan Sahasnawi teu datang ka dinya masih keneh nu nongton datang ka dinya masih nu ngintip nyahoeun nya bawa nu ngintip ke neangan sepina geus saminggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip nu nongton nu kakak ku Sahasnawi diomongan deui Banten oke saya Masya Allah bisa ngomong Inggris nya oke ya Allah Haji Pendi mah tuh lamun ditongton itu bara lamun nonton terjadi nya nama bah lamun ditongton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu di kadek getihan hampura jadi jagoan naon teh sikos kitu di urang cerita ilmu kewalian mah Masya Allah urang mah neuleuna nu kitu na teh kitu kabeh biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali atuh aya jeung pamajikan atuh biasanya nage ciuman masih pajar wali teh di masjid we atuh pamajikanana we Kak ieu barang nganggur Kak atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah ge turunanna mah tuh putus wali biasa bae nya noel biasa atuh pamajikan gitu nyahoeun nya wali itu jauhan pamajikan mah pajar salaki biasa bae ada wali eta teh jauhan pamajikan biasa bang nyarekan nya salakina teh biasa nyarekan teh duit marah biasa itu biasa bae teh jauhan ge mun jauhan wali madekeun bade lantaran teh jauhan eta biasa ngagoda nya ge biasa jangan wali munyaho atuh moal urang ge lamun nyaho si anu wali wow atuh urang depak bae di dinya depak mantak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyahoan bahwa nyana wali sebab mustajabud da'wat duana nu teu kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih itu hayang sugih ngalalantri mantak embung wali embung kanyahoan jadi wali. Wow, Haji Pendi pakai kartu nama saya wali. Kunjungi saya ahli batin. Saya ahli batin, Masya Allah. Orenganan ahli ngaragapan batin. Iya wali. Terus urang ngadege kamari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kalau belah dituda senan gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali ngan aya anu nampak aya nu teu kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta ka Tuan Syekh Abdul Qadir ge anu teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah ngan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Abdul Qadir jadi wali urang lamun nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng loba wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan ti mimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka unggal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian teh ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu tuh wali keur nuju set neangan bibit walian berarti ka hareupna deuk perang tereh asal loba muncul para wali Allah deuk perang tereh tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja diboli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijadikan masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah ge Amerika marah
datangkan di bom ya Irak, di bom Yaman, di bom Syria, bom Turki. Ieu teh akibatna di nagarana loba jasa masuk Islam. Karena bingung iku ari. Di satu sisi di boman negara, di sisi lain di nagarana asup Islam. Mun di Amerika loba nu asup Islam, di Bitung mah asup Kristen. Dibalik. Ya tuh di hidayah tuh sabodo tah urusan Gusti. Yang penting urang sing hade. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Eta. Terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah. Aing mah kajen teh ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kayang sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah. Eta konsep wali. Sabodo ujung wali mengke dipakai karsap engke dipakai ke Bandung engke dipakai karsap gitu bae selilana wali mah ngan nyana nama seuri bae sebab nafsu manusia supaya kajangwan aya nu tadina akrab jasa jeung wali mah abah engke eureun ngabenduan bila perlu neluh ieu ka dieu ge loba tuluh di Habib rozak-rozakeun aja nu error di rozak wari kena teluh. Masya Allah kari gitu baik sepanjangnya. Nah iya mbak orang kuari kerja ditakan ilmu kewalian sanggeusna diperlukan ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna. Tapi lamun urang terus ngababeres zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleuna hayang kanu geulis bae. Tuh ngana pas bae. Ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung, ngambeun hayang kanu seungit bae. Pakaian yang nu bagus bae geus urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian, aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir. Salilana ngaganggu ka batin lamun batin ku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean ambean kitu keneh anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae. Ayo aya nu mikiran hayang ganti motor, aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya mah ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah lu aduh. Nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir urangan sakadar maca wujud gidamba komo terus selesai mentak diteruskeun sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikeun ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat. Engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh. Kumaha kaanehana? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat. Teng. Ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana? Urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain sebagainya urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu terus assalamualaikum tapi ieu nu ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam nu itu terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh
tawaf sa'i terus ke Madinah zarah ke makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ke fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum eres urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu alam eta nu sok disebut dimensi ke-6 dimensi ke-7 indra ke-6 indra ke-7 indra ke-8 terserah Allah numerena nek sabaraha indra ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tak dibukakeun langit anu nempel kanyana bisa milu kumaha tuh lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh Haji Bebeja cekal ya kah berangkat nyanam berangkat ke Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib ayo kan bisa milu tah nu lain wali ge tah ayo milu sek cekelan sia ulah lepas cekelan set kula ge bisa tah mun mau ilmu Haji Pendi milu tengah laut turun koleang oke lah sodok aduh cek dia tega nah emang sedang lah bukan apa dia akan lauk cucut beres ini nasibnya juara baik nah iya di alam eta batak hese nyaritakeun ada ilmu kamaribatan ilmu kawalian hese nyaritakeun anu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian buku mah ge mentak teu meunang wawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah teh nuturkeun bae kajian buku mah ge maksa sia heeh tak nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh tak manggi seuneu guruna bakal dijan ayo ka dieu sia nyana wawalianan maksakeun tutung atuh teh cak aing ge sia ulah wawalianan tutung sia tah sebab daun beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan hese nyaritakeun nah eta bisa kos kitu diurus rohna urang makan ku can diurus roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula Allah maha kodim nyiptakeun roh anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun memeh urang geus nyebutna kodim ge kodim baheula lain kodim cara Allah ciptaan Allah ngan engke kan balik deui ka ditu apa eta roh mah suci nyawanangan ka Allah doang hati-hati cak Allah nya saya aing sa Allah engke sia turun ka handap sing ade balik kudu suci deui nya mangga ulah resep ka dunia nya moal ulah resep ka jabatannya moal ulah resep ka karungnya moal geus janji baheula turun naik kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep apansa resep poswan resep malah mah ku resep-resepna menta malah mementa teh dibere maling terus bae jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang ya Allah atau keboba air roh tadi urus begitu. Nah ilmu batin teh ngurusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sembarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkil sumat mual hasil teh urang asup sululup ke alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkil rusumat yakni nyulayaan kana syariat geus syariat heula ku urang teh rapihan geus minimal kurang pakai Fathul Muin kemudian toriko nyulayaan kana toriko ieu ge kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal urang teh kitab Minhajul Abidin kadanan hikam ihya kadanan sok geura eta bae heula diakurkeun guru
nah wasuruhu cara ngahasilkeun biqabilil masyaqat nafsaniyah kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu. Ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi. Imam Bahauddin Naqsabandi muga guru-guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki dibere ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khatil latifatul akhfal latifatul nafas latifatul qalb latifatul qalbi eta teh nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujub al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kibru al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom bae hiji ta ulah cuan-cawan ke batur hese deuk nyawat bae itu gelis-gelis kan pendek teh mau jadi wali budak masyaallah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal geus kunaon tah hideung mau jadi wali sia mau jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus masyaallah pohara jasa eta keur kabatur mimitiuna ka urang ulah aya cawadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mau jadi wali sia moal kajian buku mah ge misalnya Haji Pendi ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ye ngan abdi teh ieu aduh ku batur mah teu pajar jelema ye jadi lamun ka gorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon masyaallah. Kemudian latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsul amaratu bisu. Hiji al-bukhlu ulah aya koret, al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teu beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul amaratu bisu piceunan setik mantap lamun teu ngaguru mal bisa guru heula dek naon di piceunan ieu naon di piceunan ieu naon di piceunan ieu sabaraha bulan sabaraha tahun orang bisa anak terus orang diarahan ku ari neuk piceunan ria ria besot aya carana maka ieu doana ya tak terus urang piceunan ria ke geus bisa hampang hirsu bari hirsu ada di piceunan hirsu teh makmak maka kededemes hayang bae kana dunya piceunan ku urang melalui dalil-dalil teh Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang mah nganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut terus datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus tah berbagai latih nah iyalah ditarkir sunat alati hubatun mukhalafatun syariat wa tarekat moal bisa hasil ngahasilkeun kudu narima kamasyakatan nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun kamasyakatan hudang biasa cek biasa nonton bola batur ti peuting teh teu zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur ti berang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mun lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu bae teh mah geus batur dahar urang teh batur nginum urang teh tuh masyaqqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceurik ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh apa ya iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat
hiji kudu mujahadah, dua kudu muhasabah, tilu kudu tafakur, opat kudu riyadhah. Eta lah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos. Jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah. Posna ieu pagaweana ieu carana kieu, posna ieu pagaweana ieu carana kieu, posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali. Moal aya anu jadi wali hesna di spring bed bae. Masuk restoran keluar restoran moal jadi wali, masuk hotel keluar hotel. Aing mah jasugi ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tah mah paling ngawalian atau diwalian tah mah. Tuh teu ditahan nafsuna. Tah Engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia, kelazatan dunia, dunia bakal dararatang, makhluk bakal dararatang, urangna geus teu hayang. Kawin ge masalah, opat malah masalah. Masalah emang itu emang geus teu hayang aju kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di sarean teu sarean cek ka harti mah ka harti pan cenah teu hayang pan anakan lain kitu masalahna. Ese nyaritakeun heula cek aing ge itu ese jadi itu kelas internasional kelas universitas atau dicaritakeun ka kelas TK malah mah di bawah TK teh naon kadang-kadang PAUD iya bangsa hulu PAUD gak pan. Ngerti iba asalnya baik seperti itu lah sebab kurang tahiyat baik dibawa ke alam gitu ku Allah tak orang nyaritakeun ka diri sorangan heran kok aing bisa kos gitu sih hanya Allah. Lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah, Syekh Asdawi nage nang Allah henteu nang nyana. Begitu ditanya ku Habib Usman kok bisa kieu nang Allah lain nang kula atuh kumaha nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh isa imah zilun zalilun sakadar aub-aub anu lah gauban urang teu dianggap mah dunia mah geus urang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhil Mahfuz hararampang ngomong mah eta. Atuh tidak tahajud betelok tahajud geus nyaho ieu beuh pagawean wali jam 2 beh urang ieu wali-wali mah jam saki harar udang heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah. Geus atuh kumaha teh urang ulah supaya heuai bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing bari diniatan ari nginumna cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna heuai bae. Mantak tuturkan wali hayang kuat cara wali tuturkan mantak Syekh Asdawi bisa saya daek ke ditu ke Banten ke kayu namun dijadikan masjid sia masjid wali ayo kan itu tepak oke deh dah gitulah ya iyalah biqabulil basyaqat di nafsaniyah wa ruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bissawab.